pemasangan rawat lah kan 2 titik di tuncal hiji teh oke terasan mah sadayana pasti bakal eusi deui nyangan heula sadayana Kang bagi tips oge kanggo anu teu acan terang dina perkawis perkulitan perbedaan kulit sapi yang kulit muning tiasa ditinggal dina pori-pori kulit sareng buluna pami kanggo kulit muning pori-porina carang arageun sareng buluna ge carang pisan upami kulit sapi pori-porina rarapet kaunggulana dina kulit muning sareng kulit sapi oge dina bentena rada jauh upami kulit sapi kagagalanana dina pas waktu tiis suantena gancang robi upami dina kulit sapi upami tiasa wae nyemat teu stabil gitu dina engke janten suantena sapertos dina kulit muning upami bade tiis ge teu gampil robah dina ka kerenganana kita dilebetkeun jana kieu ulah hilap kedah tas diingat mah dina cara ngalebetkeunana ngalebetkeun di penbelna atanapi rawat kang kedah ti luhur heula upami ti handap ieu posisi bangku pasti cekah atas kieu nempel kanu kentrung lanjut sang ali-ali heula sang ali-ali sungujungna kanu yang kanggo dina kemprang anger posisi mah kedah inget teh dituncal masanganana dituncal kirang badan lebah di luhur sebet tarik betkeun kanu ali-ali ye kan ari dia kantong ditarik deui di proses kalebet jenisna kenang ais atau saur nu sanesna mah anu nyebat oge kenang arak kenang jalan bentena kenang jalan sareng kenang duduk nanti jaipong kanggo dangdut kanggo penca kenang arak kieu bedana hiji dina segi diameter kentrung alit
karena 25 sentian. Sekarang dina posisi beratna satiasa melarian kenang ais anu ringan gitu nu hampang pados henteu berat oge kanggo di jalan. Terus bedana kulit kenang ais sareng kenang duduk bina kentrung ieu upami kenang duduk mah suantana gedut kenang ieu kedah suantana kedah ngentrung atos dilebetkeun ieu ti handap ieu lanjut deui langsung lebetan ali-ali deui ali tarik masuk deui ti luhur. Sareng tips oge ti abi upami ngalarian kulit kanggo kenang tiasa-tiasa upami dina kulit sapi ge kulit sapi bikang tong jalu bentana dina kulit bikang yang jalu hiji swanten kulitna moal ngempring, kaduana bebari regas upami kulit jalu mah tinggal sagebleganana dina kulit eta na aya tilas puting si betinana. Kaduana ulah nganggo kulit anu tos diuyah kuatana daun terus sobatkan kieu tarik deui sayang deui ya. Aduh hilap tadi si kuring teh di rencangan oge ku Kang Berlin rampak ya. Alhamdulillah nuju namu ya. Kumaha Mang Berlin? Panaban rame Mang Berlin? Alhamdulillah. Aya we ya. Mun ya da mun teu corona mah nya Mang Berlin nya. Corona teh orang mana aslina? Orang Yaman. Orang Cina ada aslinya. Oh aslina orang Cina. Oh, man. Cenah terus kapan kayaknya macam Itu Cina di dia diakina. Terus kapan nak corona teh? Corona. Warna pink dari ijikan sareng hayam. Oh kok corona teh warna pink? Nya. Di kurungan juga ayam. Nah, betul kan dia fokus. Tapi kanggo panabehan yang memberi nu terus cakat-cakat dina dangdut kaping sabaraha tah? Kaping 25, kaping 1. Nya beli baraya Raja Melati tapi kanu sanesna bilih meriogikeun dangdut popsuna tiasa wae dongkap ka sekre Putra Jaya Melati. Insyaallah nu biasana mah abi dikenanganna ku Kang Berlin tara penusanes biasana mah. Tapi upami alit mah Mang Berlin sanggam teh ya upami bajana alit. Sanggam we nya. Sangamnya ai tos nyebat sanggam gitu mah gitu. 50 oge bareng pasihan. Tah. Yang penting mah ya kopi. Oh, ya kopi. Kopi dulu. Kopi itu mana? Mang Berlin ai ka Mang Ading rampak. Itu teh kapi naon? Kopi milik. Oh, kapi milik. Berarti aya BPKB-an nya. Manawi teh mang gitu kayak teh.
ka mengading lembak teh. Emang berin sate acan pamangkatan turun ngarampakan dina dangdut tadina ngarampakan di unaon heula tah na kasidana doger monyet atau napi kumaha. Oh jantan Negara monyet. jantan langsung aja banyak bang berin mah kanu turunna langsung kanu dangdut gitu nya Langsungnya. langsung. Biasanya ya mah kemarin sharing gitu ya upami main di dangdut nah naon anu dipersulit gitulah di dangdut dina masalah takolna rampakna. Nah aya hiji lagu anu hese oge gitu anu patokana emang kedah kitu wae atanapi teu tiasa nganggo pola nyalira kumaha tah aya nu rada sesak itu menurut Mang Belin dina dangdut. Paling dina lagu bambu hidul mah. Oh dina lagu bambu hidul berarti maranan kedah ngikutin kakawen upami dina wayang merenya lagu bambu hidul mah atuh aya hese anu hidung mah melarian atuh nu bodas bangungna aya anu hidung mah nya. Kopi bisa. Polkadot teu milari itu tong. Polkadot teh naon? Eta nu bulat-bulat teh hideung gini. Nah, layangan cak bondol. Nah, gitu. Nah, itunya. Ya, mah. Aya teh ngambilin pengalaman anu pikasirieun atau tapi pengalaman anu teu tiasa di nya moal hilap ku Mang Belin dina waktu manggung dina dangdut naon tah? Anu aya hal kejadian gitu. Anu pikasirieun atau napi kumaha? Sungkruk paling Sawerana sepi atau pernah kenging bikin ka juta-juta gitu. Naon tah pengalaman anu Belin? Pikasieun di alaman ku abdi mah Ya. anu joget. Nya Lebih lihat. gitu. Oh, bis. Kan tangga sugan teh akrasi itu teh. Oh, eta teh Pek debus. saha eta Mang Belin? Bukan juga salah. Pek debusnya. Orang tebih merenya eta teh. Bisa ciluncat. Oh, orang mana? Ciluncat. Asli eta. Belah desa koyon we. Oh, sak. Pinjatnya deket sapoyonya. Nya, paling di tengah Cipalabuai. Oh. Kantos, sabar di Cipalabuai. Alhamdulillah. Ya bari ngobrol teh karaos entos kapasang sadayana lewat. Abi ya mau langsung dibesot soalnya si kentung dia tacan garing leres. Mung sakit wae atuh teh semu kuring. Betul hari daya, warinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, subscribe, like, share. Bila aya pamunut di wargi-wargi sadaya tutorial ngadama alat-alat seni reak mangga tulis wae di komentar. Komentarna anu seueur insyaallah ku abi langsung direspon. Hatur nuhun. Kasadayana urang tutup heula.